Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Indo orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng simpuring dina pangajaran basa Sunda. Sateacana parantos diajar ngeunaan paguneman. Ayeuna urang diajar ngeunaan tata krama basa. Sabada nyusun paguneman, basa anu dipakena nyaeta basa loma jeung basa hormat. Ari ragam basa teh kabagi kana dua bagian. Nu kahiji ragam basa loma, nu kadua ragam basa hormat. Tah eta teh disebutna tata krama basa. Baheula mah disebutna teh undak usuk basa. Dina ragam basa hormat kabagi kana dua bagian deui. Aya basa hormat keur sorangan, aya oge basa hormat keur kabatur. Nurutkeun kana harti kecapna, tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun ngagunakeun basa. Lamun urang nyarita henteu make tata krama basa, hartina teh henteu sopan. Ari anu dimaksud tata krama basa Sunda di dieu nyaeta ragam basa anu dipakena diluyukeun jeung kaayaan anu nyarita, terus deui anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeunana pikeun silih hormat jeung silih ajenan. Jadi maksud nama lain pikeun ngabeda-bedakeun jelema, boh dumasar kana status sosialna, boh kana pangkatna atawa kana turunanana. Sakumaha anu geus ditetelakeun yen sacara gurat badagna kekecapan dina tata krama basa Sunda teh diwangun ku dua ragam, nyaeta ragam basa loma jeung ragam basa hormat. Ari ragam basa hormat diwangun ku ragam basa keur sorangan jeung ragam basa keur kabatur. Contona ragam basa loma kecap balik, dahar, imah, indit, jeung sare. Ari ragam basa hormat keur sorangan kecap wangsul, neda, rorompok, mios, jeung mondok. Ragam basa hormat keur kabatur kecap mulih, tuang, bumi, angkat, jeung kulem. Sakabeung mah sok patuker dina ngalarapkeun kecap ragam basa hormat keur sorangan jeung ragam basa hormat keur kabatur. Pang-pang nama anu kekecapanana beda. Sapertikeun kecap balik eta basa loma, wangsul basa hormat keur sorangan, upami mulih basa hormat keur kabatur.